geus saroba deui wae euy. Duit-duiteun eueuh. Sawah nu batur. Kagak oke ah. Anu marek ini teh ah nangan rana we na mah. Kono lah. Rezeki lah. Ane kemana? Dia biasa ngerantau. Mana yang kenal jelema we nu kamari ngareana di urang? Jelema. Ayo, ini teh kumaha tuh? Atuh nah. Dewa lah tuh. Itu babaturan ke urang kontak telepon aja nanya. Atuh. Yo telepon nanya, mana tuh ya? Mau bisa mah ini. Murahnya ya. Duh, permanangan tiis kieu. Kan kenah kieu niis. Jeung aya nu nelpon ieu teh. Ayo. Oh. Naon? Ses. Halo. Halo. Ya biasa di base camp CS mah. Oh, perlu bantuan naon yuk? Oke, siap, OTW ke kadinya. Ya, siap. Ya. Bakso iklan. Ada mau lagi ka dieu. Ces. Iya. Wah, ya naon bantuan naon teh? Iya, biasa. Ya nanti pang itu lah, ya Jangan jelema. jelema. Siap, di mana Orang ini soalnya kira-kira tahu sok merek gawe mahan kau kalah dengan jelema mah. jadi kita ngobrol dulu aja dah. Ngobrol dua anjing sih. Orang itu aja. Oh, siap ya. Hati ya. Dia listriknya. Siap tadinya. Siap. Ayo jalanan. Ya, siap. Ayo wae. Aduh, panas kieu. Istirahat aja. Iya teh tempat anu loba nu hareureuyang we awewe ieu teh tempat rawan ciga nama ieu tempat bener zaman ayeuna baso tungguan Nah, malah teh di dieu mah. Di dieu. Oh, di cedak teh. Oh, di tempat ieu. Di mah kawasan urang atuh di dieu mah. Tuh main teh nanti orang cobaan dihareup. Biasanya suka dihareup. Oh, ayo atuh lah orang hajar mun datang ieu mah lah. Oh, Ayo lah. Anjing teh lah. Lain jelema mana? Dulu ciga nama ibu mah euy da sarua awakna gede kos mah euy. Ayo atuh orang semborkeun lah. Ayo lah tuh mah wae. Orang hajar we nama. Capek tadi teh neangan wae teh. Banaha bakso iklan kuduna kan bakso ikan. nah hanya Nah, hanya bakso iklan. ada teu arti deui Ieu jelema mana? Heeh, mang ieu euy. Hajar aja tong kayak masih aya naon ieu Dieu nya orang. singala dia diuklah di dia Sok. kurang jelaskeun ka dia Bah, pada bakso. ya, arek ya, tungguannya. Masa aja mau boleh ke itu. Iya maksudnya yang naon ieu? Urang deuk nanyakeun adi orang anu diganggu nu deket terowongan eta kusaha? Bisi hayang apa ciri-cirina? Penek, tatoan, piercingan. Kan orang mana eueuh? Bersih. Ieu hideung. Sok. Piercingan tapi bener. Mata kurang reuas bieu teh naon ieu? Kan tuh naon hungkul ya teh, Mang. Nah si mama kan ngacai. Geuleuh jadi bakso acai ya tuh bakso iklan urun. Nah, ini teh motor teh. Sewa ya. Tah kitu mang ciri-cirina teh.
Kan kade patut dicurigai mah. Dong sok tutuduh nganan ini nyate. Ayo bu, ayo itu Kela sakieu lah ini mah. Orang dia kesa mah yang masuk. Sok ayo. Naon abah geuning baso teh baso acai ah. Beraku masuk aja segala satu arti kumaha eta teh. Sedikit nanya ngacai itu kan dagang teh jadi baso acai itu. Duit. Naon mana pakai jeung baca duit ka abah? Jajan lah. Apa nih olo-olo deui umbu eta boga teu duitna. Enggak atuh banyak mana teh meni mentak keneh ka kolot atuh geus geureun teh. Namu Minta duit dan jajan ieu. yang jajan teh namu. Mana kolot gawe di mana atuh bapak mana geus aki-aki kieu. Oh. Tukang dagang geus dagangan, buru minta duit. Ieu teh ampun. Ah, kadang ngomong. Ah antep we sanagar lulut ieu anjing siga kucing anjing mah. Anjing, lepaskeun do goblok. Orang yang nolak aja aing. Aduh. Kontok-kontoknya. Balik ke cuma apa saja yang mah kumaha? Mau coba kieu ya. Harap maklum loba pikiran. Oh bayalah. Kudu yuk. Ayo euy. Ya urang lah yuk. Masuk bawa ya berapa? Oh, doanya. Nunggu seberapa? Anjing pada dagang. Goblok dah awe teh galak-galak. Teuing saji teh no aing rek make kalung gitu. Nah, lempang teh. Naon mang? Iya bang, mogok bang, Aduh, Kunaon ieu Kang, teh? cobian ala we kopinya. Coba kenal lah. Nah, ieu teh euy. Lah, rek cobaan ala mah. Coba ieu. Bae di nyamala kopi. Kemana? Ah, kadinya ka payun seudeuh. Alhamdulillah. Oh, nya. Oh. Kata saya lah di dia lah. Oh, kenal dah. Wah, kena naon gitu Jelema masa lewat gitu Aing mau. Ah, iya. Lumayan mah kata orang dijual lah. Ayane keur mah produksi engke teh ah. Mana, Bang? Tadi hareup tadi teh. Ah motorna halus teh. Halus ya, enak itu. Jual mah. Lah dijual lah. Ah, sabaraha we lah, teu duit ieu teh. Apa sama itu? Siapa? Ah, ayo tuh, bae lah. Sok keur butuh duit asli mah. Orang siapa mah? Dan nyandung ngaranna. Heeh, ayo tuh. Kan beuki nyandung geus kolotnya ya. Ah, bae we lah. Bae tuh orang siapa we? Ayo tuh. Bang, ada kemana nih milu lah? Ayo tuh buru. Ayo orang kasih apa? Butuh duit aslinya ini. Ah, dari siapa lah. Oh, ayo tuh orang jual ayo kasih apa ayo lah. Garep. Siap, siap. Ya. Ya, gimana? Oh, ayo tuh. Nah, orang bejaga ke siapa? Ayo atuh lah, sampai masih apa lah. Ayeuna budak teh nu hiji Bah. kitu nu awewe oge. Naon. Itu ada ngajual motor. Yang beli motor, aing mah teh apa? Yang motor, aing mah. Berarti mah geus marake motor, urang can kabeli motor. Aduh, aing asal lieur ieu. Ah, Anu awewe kitu. Ieu nu lalaki sia jadi naon, ha? Mah batur kabeli motor, marake motornya. Ieu mah pengmurah yang sabaraha mang itu. Baik lah, sudah setengah we lah. Bu,
Berapa sih tes setengah gablak-gablak acan. Ori Eh, buuk eh, motif. eh. Nya. Naon sok riweuh wae Aisyah di ieu. membelikan motor sia so. Riweuh wae cacan keur nego ieu mah can Kenaon meuli. tak di dia? Si botak di dia. Anjing panggil awek kena sing tadi. Di urang itu. Oh, di emang ieu teh. Aduh, Iya. Ngalangan ke lempang eta. di we lah. Bae da kitu balkeun ge. Keula ieu teh rek naon maksudna? Hah? Motor urang mah. Ulah ayo urang bere minta duit Oke, di heula. Geus rek ieu Bang, geus ya, cicing yang terenya oh. Ah, sok kumaha? Baiklah teu kudu diduitan motor mah. Kan? Anak abah we jeung urang. Aja bisa gitu, mari ulah sok ngahina ka dewe, ha? Mah tere ieu mah. Ai ieu hayang motor, ieu deui barang beta wae. Yang botak ieu bah. Asari ieu. Geus bae mah tere ieu Oh, mah. kumaha ajo ieu boga budaknya ampun aing mah aduh. Bae barter untuk nama. Barter wae. Mang nama. Bae kewe nama-nama lah nya. Nama ayeuna. Bae rokok sih. Mung jeung nu botak ieu ah. Geus bae lah nya. Ayo urang. Mana heula di mana ieu teh Bae, bade dia tukar-tukar bae lah, ayo lah. Aing anak hese. Mana sih Kamu ayeuna mah bayana duit eta mah motor mah mesti kudu lah. Itu di itu di motor pasti nama. Kumaha? Ya di toko teh nama. Itu. Ayo bang, geus bang. Kopo nama geus tadi ya. Buat anjir geus. Geus. Kumaha itu babudak tinggal imanya ditukerkeun jeung barang kitu. Ora itu budak kakak di bawah aja rasa goblok sia ngahina ka aing. Ayo buru. Ayo. Ya teh mana anu basah kabur teh ya. Heeh. Enak kira tahan. Mana basah kabur teh ya. Ini naon itu? Ayo budak motor. Jadi panganan motor. Kayak motor aing pengen motor kalanjut. Dulu teh antep. Anjing. Aduh, motor aing ka mana ieu? Moal teh maling itu. Goblok deh, awe teh. Galaknya dibawa ke batur, motor batur deh baiklah. Teu kudu pikiran aing mah anjing nyoba pelasakan kieu. Goblok deh Jadi kelakang ngaresekeun we ka kolot teh. Ampun aing ngamuk dah matak oge kitu ulah sok dilindungi wae matak boga anak teh. Ada kumaha atuh ba, da teu apa rek hararieu geuning ngadon para ulang tarima geuning ka kolot teh ngadon nyusahkeun kolot. Abah si teteh kumaha, Abah? Kas teteh maneh kira kitu goreng ada geuning ka kolot teh nyaho kolot keur kieu teh. Teteh ka diem, Bung. Anjing keroan ka dieu. Keroan ka dieu. Aduh, aing mah asal lieur. Abah canda. Abah canda. Abah Abah canda. kumaha tuh da isi abah nih. Abah udah. Teteh sial na nyusahkeun wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Barawa Kakak TV. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kakak. It's all a treasure because you live only once. Let's you make happy when still you enjoy everything in this world. But I think everyone's can. Alhamdulillah. Salamnya ke dunia terbalik. But I think